Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu sadaya, anu mikaresep tur mika tresna kana padaran acara dongeng enteng, kangge ngaturkeun nuhun kana sagala paratosanana. Hatur nuhun tos ngagabung di Gilang Kasnade channel YouTube Simkuring. Ayeuna urang baris medar hiji cariyos anu judulna Uru Araca sama Tigaling. Ya dongeng naskahna ditulis ku Mang Giok. Kang Gilang sapara kancang ngaturkeun, wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng nu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun cariyos dina judul Kapahung di Jungkrang Sumur. Dinten ayeuna urang baris medar hiji cariyos anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Prayogi kauninga kasugri pamiarsa, rehna dongeng anu judulna Kapahung di Jungkrang Sumur tos tamat minangkat rasanana nya urang pedar ieu cariyos anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Naskahna masih ditulis ku Yasana Mang Giok. Dinten ayeuna urang tos nincak bagian ka-28. Mangga kasugri pamiarsa, nu mikaresep tur mika tresna kana padaran acara dongeng enteng, Kang Gilang sapara kancang ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dina judul Banjir Getih di Sangga Buana. Seor, curalit, celek. Awaki megantara tembong jujuralitan di udara. Sarta nyelegedeg nangtung, teu jauh ti urutna tadi. Panona langsung mureleng, hatena kaget ka jalma anu nyerang bieu. Ana breh kisu bali geus nangtung, malah tembong geus ngajega gegireun kirundaya. Kurang ajar sia. Kabisa teh main bongohan. Nah lain sabalikna, andika nu licik tur culas. Bisa bae andi kemalikeun subalik. Hade poe ieu andika duaan kudu dibinasa. Heup. Rakatak cacap nyarita kitu ke begantara langsung ngawatek pamupul bayuna. Malah ebreh sagujur badana langsung babaracatan ngeluarkeun cahaya koneng kamasan. Ningali kitu kontan baik kirundayan katut kisubali tinggarebeg. Sabab ku sakitu ge maranehna teh apal upama ke begantara geus nyangking pancatunggal dina inti bayu nepi ka tingkat 8. Kaula bener-bener teh nyana upama anjeun bebanda pamupul bayu nepi ka tingkat 8 megantara pantes ki guru katut kang gagu nepi ka binasa. Bener sarta sagedeng deui andi kaduaan baris nyusul ka alam baka ku ilmu nu sarua. Kadenge kirundayan batuk baringun yang hudang. Poe ieu lamun kaula teu bisa males pati, kaula geus teu sudi deui hirup di alam dunya. Lamun kitu gayang andika, ayeuna keneh ku kaula bakal dikabulkeun. Hoiya. Cek ki begantara baris sabrut we maehna naraja.
Sapasang leungeun nu ngabaracat ngandung ilmu pamupul bayu teh langsung ting hariuk pasusul-susul ngarah Kirundayan. Tapi sok sanajan Kirundayan geus tatu teu sagawayah Ki Megantara bisa ngarubuhkeun kitu bae. Buktina sok sanajan hese beleke Kirundayan mampu ngepeskeun eta serangan tuluy jingkrak ngajauhan. Hush. Ki Megantara nu memang hayang buru-buru ngarengsekeun ieu jalma, ieu jalana patarungan teh tuluy nyusul tepus. Ramo-ramo leungeunna nu ramakah teh ngahiuk rek ngaramus beungeut Kirundayan. Tapi samemeh keuna deui tukangan aya angin serangan muru tonggong atuh kapaksa Ki Megantara ngabolaikeun seranganana. Tuluy ngalamuhkeun maneh bari malih ka tukang. Breh angen Ki Subali melongpong paya tedeng aling-aling. Ku kituna sanggeus nejek taneuh awakna langsung ngabelesat. Sadeng pamupul bayuna geus ngahiuk rek nembrag huluangan. Wush. Tangkal mahoni sagede cangkeng kolot anu aya tukangeun Ki Subali teh langsung rujat tur tosplong. Ngawangun tapak leungeun Ki Megantara. Tungtungna Ki Megantara tarung di huru kuduaan nyatana Ki Subali jeung Kirundayan. Tilu jirim kontanting kolebat deui ayeuna mah katembong rada saimbang. Pang-pang nama ku geus taratuna Ki Subali jeung Kirundayan. Sababaraha kali Ki Megantara beunang katotog boh walikat boh dadana. Tapi banguna teh teu keler-keler siga teu ngarasakeun naon-naon nepikeun ka akhirna ngadadak awak nu duaan laluncatan ka tukang. Tuluy ngagabungkeun dua kekuatan ku cara nempelkeun masing-masing dampal leungeunna. Sedeng nu hiji deui didorongkeun ka hareup dipake mapakan sapasang leungeun Ki Megantara. Yuk, pelebat. Wush, blur. Dua kekuatan bentrok disusul ku mentalna awak Ki Megantara ka tukang bari jeung jujumpalikan. Blig nincak lemah bari jeung seuring ngagaka. Naangan sakitu kekuatan gabungan adik kaduan teh, bari jeung mureleng kanu duaan anu bangun geus ripuh tarapak deku, bari ngatur napas akibat ngadukeun tanaga sakti bieu. Kekuatan Andika memang hebat Megantara. Tapi naon? Ngulik pamupul bayu ku cara maling-maling, najan kumaha kurang hade tur ngalanggar kode etik padepokan. Teu paduli eta teuing. Nu jelas geuning poe ieu eta ilmu teh bisa dipake ngungkulan anjeun duaan. Tayeuna geus waktuna Andika duaan nyusul guru jeung murid ka alam baka. Ki Megantara bari ngagegag ngadeukeut anu duaan, salengkah demi salengkah. Ngan bae ngadadak lengkahna pugag basa karasa sakujur awakna ngadadak heuras teu bisa digerakkeun. Nah jadi kieu kaunikan pamupul bayu teu keras cara ilmu nu sejen. Maksudna dina tahap salapan ilmu pamupul bayu geus teu ngandelkeun kekerasan. Sababaraha kali tadi titik urat Andika beunang ditepak sanajan teu langsung ngalumpuhkeun, tapi saraf Andika laun tapi pasti bakal ngalaman pejah. Ngan bae saking kulemesna Andika moal ngarasakeun sapada harita. Tah kiwari efek eta ilmu mimiti digawe. Dimimitian ku heurasna awak Andika teu bisa digerakkeun. Tuluy. Sakujur urat Andika bakal timbul keluar dina kulit jeung daging. Terus kumaha? Panon Ki Megantara buncelik basa nyaksian sakur uratna ranteng keluar semu biru. Saterusna Andika teu bisa nanaon sarta sakur palawangan Andika bakal ngagolontorkeun getih seger. Sewur. Bener bae tina panon baham jeung irung katut ciliting selewur getih seger nepi ka saatna.
bareng jeung ngagubragna awak Ki Megantara kana lemah manehna binasa ku ilmu pamupul bayu anu dipake mergasa guruna sorangan. Kiwari Ki Megantara geus metik hasil ngalabuahna akibat hukum karma dinu jadi guru katut lanceuk sapagurona. Ari di tempat sejen katembong si Jembros atawa Ki Widura geus hasil ngungkulan si manusia aja nyatana Ki Marukul. Katembong Ki Widura geus ngajungkung nangtung ku buntut oray anu diringkelkeun. Leungeun katuhunan urang goas ngaranggem hiji sirah nu dina palebah beheungna geus nyarak celakan getih seger. Teu jauh ti dinya awak Ki Barugul geus ngababatang tanpa sirah sing horeng samemeh binasa. Si manusia ajak teh benang dibelit heula sarta tuluy beheungna diparieskeun, malah sirahna hasil didudut sapada harita. Kadenge si Kalananta sering ngegak-gak semua gerem. Malah belesat awakna langsung ngabelesat muru dua jalma anu keur jojoh tarung dihuru ku para murid padepokan. Kuriwal. Eta dua jalma nu eta lian di dua kuncen ti pakuburan hasil dibelit. Tuluy dihijikeun. Puguh bae lain deui Aki Dira jeung Aki Kasam kagetna dumeh teu puguh awakna ujug-ujug aya nu ngabuket tangka bisa bergerak. Sababaraha kali tanagana dikerahkeun pikeun muka belitan tapi edas. Belitan orai teh kacida pisan kuatna, malah boro bisa lepas, masing-masing awakna beuki dipeureut nepikeun ka ketug jantungna ge kadenge. Teu sangka geuning anjeun teh kalamercuk Widura, ceuk Ki Kasam satengah ngoro. Geus disebutkeun ti kamari, leuwih hande adik kamulang ka Pajaratan, tapi ku andika teh didenge. Ayeuna wayahna ari kaduaan kudu binasa jadi pangeusih jero kubur. Dua kuncen pakuburan teh adug songkol nepikeun ka akhirna kadenge sadaya nu ngorokok. Basa masing-masing sirahna dirabut ku si Kalananta. Si Kalananta ngagerem ngamuk ngawak-ngawik buntutna buburing kalan tuluy ting jelebet ngebinasakeun sakur jalma-jalma anu dina pandanganna biluk ka Ki Megantara. Layon langsung balatak bugang patulayah patumpang tindih bari kaambuh hangru mata ketir nu nyaksian. Poe eta di puncak Gunung Sanggabuana banjir getih. Puluhan jiwa ngalayang jadi korban kaangkara murkaan. Ningali kaayaan sarupa kitu lain deui sedih jeung nalangsana kirundayan katut Ki Subali. Tapi maranehna teu bisa nyegah sabab duanana geus meh beakeun tanaga. Widura, eureunkeun Widura. Eureunkeun ka kejaman Andika. Kadenge kirudaya cumarita dibarung ku batuk-batuk manehna nyobaan ngelingan adi sapagurona. Pokona sakur anu hianat kudu binasa. Bari pelewar si Kalananta ngabalangkeun hiji sirah ka palebah Aki Sintung anu rek kabur. Aki Sintung ukur ngajerit sirahna pada bitu dibentur ku sirah jalma. Nya dina kaayaan kitu ngadadak kadenge sora anu ngagerenggang handaruan datangna siga di luhur langit. Jagat Dewa Batara, Hung Ahung dan Tia Agung. Ceuk eta sora disusul ku ngalayangna hiji jirim sarta langsung ngabelegedeg hareupeun si Kalananta. Mireungeun aya jalma nu datang teu tatapasini deui ngan hiuk bae si Kalananta ngagebukeun buntutna muru sirah. Jagat Dewa Batara, nya anu talengas. Ceuk eta jalma bari nakiskeun pigelang leungeunna. Seak, wut, beledug. Kadenge sora nu ngabeledug mata katorekan.
hawa gempuran anu pejah deui ting saleor kamada papat nimbulkeun karusakan anu cukup badag. Ahung tantia agung tetela andika teh makhluk kejem upama teh dibasmi bisa ngabahayakeun umat manusia. Palon eta jalma bari ngejaul nepi ka mumbul, basa turun langsung notogeun peureup kenca katuhuna. Dua. Kadenge sada anu ting beledug pasusul-susul basa taneuh nu kagempur bitu nepi ka bubukna mancawura kemana-mana. Cileg, nyaho-nyaho di tengah pakalangan geus ngajajanteng hiji sepuh anu pakeanana sing sarwa bodas. Horeng eta sepuh teh Eyang Raga Suci anu sememehna kungsi kacarita. Ya agung. Raga Suci geus teu bisa ngantep. Ngan sakilat awakna ngolebat bari ngirimkeun sababaraha tinggelan. Wat, hut, blek. Jurus pamungkas keuna kana dada si kalanan tanah pikeun ka ngagerung tuluy ngadayak-dayak. Tapi memehna amru buntutna muntang kana tangkal nepi ka meulit. Brut. Saterusna eta tangkal dirabur sarta dibabetkeun ka palebah Sang Raga Suci. Taneuh mancawura, akarna rambai sedeng catangna ngahyuk rek ngabanting. Jeleng, Sang Raga Suci ngajeleng ka luhur tuluy melenting, nepi ka eta catang lewat ukur sababaraha jarakna deui kana awakna. Jadi, buat belesat. Sanggeus sukuna nincak lemah Sang Raga Suci tuluy muru, ayeuna mah katembong sapasang leungeunna langsung ngabaracat mata keserak. Eta jurus disebut sinar pajarnya angan bumi. Des, bluk. Sababaraha kali seranganana beunang ditakis. Sababaraha kali deui tapak suci Sang Raga Suci keuna kana sasaran. Tapi tetela si kalanan tak kuat taya tembong nyeri atawa kateter. Kadenge si kalanan tengah gerem, dadana ngadadak kempleng, sedang sungutna melendung si ganukeur ngebaheum tiduh. Malah sebrot, si kalanan teh nyiduhkeun cairan warna hejo, rek ngahujanan awak Sang Raga Suci. Wus, puk, prepet. Eta ciduh anu memang peurah anu kacidah hebatna teh. Keuna kana tihang balandongan nepikeun ka luluh tur marek plekan malah tepi ka ancurna. Jagat Dewa Batara, upama makhluk seperti anjeun diantep, tangtu umat manusia baris punah. Sang Raga Suci katinggal muterkeun sapasang dampal pananganana ngawangun bulu dan bumi. Laju didorongkeun ka palebah tatangkalan nu aya luhureun ke Widura. Ngadadak bae kadenge sadanu ngaguruh tur handaruan disusul ku ngeborobotna dahan tatangkalan kasapu ku samberan angin anu rongka. Atuh bray ngadadak disabudeureun ke Widura caang kahibaran Sang Surya anu karek pisan medal di tebeh wetan. Danyak itu geuning mangsa tarungan bitota malu mangsung ari wanci mah tuluy nyerelek tuluy ngarayap ngagayuh kasubuhnakeun. Ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Bisa neruskeun. Kasugri pamirsa sabada tadi urang ngaso, nutos ngaropi, nutos kacarai, mangga gira maranco deui payuneun radiona sewang-sewangan. Urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedarku Kang Gilang sapara kanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Rarineh cirundayan ngumpulkeun para murid anu salamet sarta marentahkeun sangkan ngurebkeun layon anu bayata.
teu kacaturkeun kumaha riweuh jeung angkrah ingkrihna para murid padepokan anu ngurus layon. Urang kocapkeun we dina hiji rohangan padepokan ka tembong Ki Widura geus didariung, utamana ku Kirundayan jeung ku Kismat manusia teh malahnya ku alasan ieu pisan. Malahnya ku alasan ieu pisan eta nini diasingkeun di jero cungkrang sumur. Memangna dina naon kitu eyang eta ramuan tirta suci teh didamelna. Sareng saha sinini giring sing kuning teh nu salaresna? Lamun teh diterangkeun ti awal, andika moal ngarti sarta sasaha pasti nyebut kaula kejam. Padahal lamun disalusur ka sang tukang nama teu kitu. Sabab nyegah ka angkara murkaan hiji di antarana mupus mata holang pipit panyakitna. Sang eyang raga suci bari rutret ka sakur nu ngariung di eta patempatan. Perlu ku adik-adikanya hokeun Widura. Sanyatana si giring sing kuning teh hiji makhluk anu kacida ngabahayakeunana. Naon margana? Sabab manehna hirup dina nyeusepan getih makhluk-makhluk liana. Sabaraha poe ti harita upacara pangangkatan tutua anyar diteruskeun ka Sugri ngan bae ayeuna mah nu dibenum teh Kirundayan. Para tamu undangan anu apal kaayaan geus tiis saurang-saurang mimiti daratang deui. Upacara lumangsung kalawan lancar sarta Kirundayan resmi jadi tutua padepokan Pancaruntah. Sakur murid padepokan ngarasa bungah tur bagja. Sabab kiwari eta padepokan teges boga tutua, satu tas hampir sakitu taunna kosong alatan ditinggalkeun maot ku eyang Bundar Wasti. Heuleut dua poe ti harita Ki Subali pamitan mulang ka kota raja, sejang ngalaporkeun naon-naon anu geus kajadian di Sangga Buana. Utamana mah ngalaporkeun ku tiwasna Senapati Marugul anu sanyatana masih manusia ajag, anu kungsi muncul di kota raja sababaraha kali bari nebarkeun Rajapati. Sarta ngabarkeun yen anak angkatna eyang mantri anu neulah Ki Megantara oge milu perlaya dina uru-ara intern padepokan. Malah telila Ki Subali mulang Ki Widura oge pamitan. Tunyakang bau lalaki bau sendeng kakara datang. Riung gunung gening sok ngapit jalan kembang calik Madinah piring. Bagja teuing si pangibing sok wayah kieu kakara sumping pangendang kakara datang. Jadi andika oke rek pamitan Widura, ceuk Kirundayan bari neuteup adi sapagurona. Leres aka, abdi gaduh maksud hayang mulihkeun heula jati diri sangkan teu kapahung dina raga kawas kieu. Upama ka hayang andika kitu, brala tuh adi kaula. Ku kaula didoakeun mugia sagala rupanya masing lancar tur teu kanan. Hatur nuhun aka. Dua anak tuluy silih tangkep bangun anu sungkan papisah puguh dua anak ge masih pada sono sasat geus 11 tahun teu patepung ari ayeuna kudu geus pisah deui bari teuing iraha rek panggihna. Rengekeun Widura, saumpama segala rupana geus beres kaula miharep andika mulang deui ka dieu. Urang tinggal bae kumaha saena aka. Eyang hayu atuh. Jagat Dewa Batara, ahung tantia ahung. Saumpama niat jeung patekadan andika geus peuleut kitu, yap Widura. Saterusna Ki Widura pamitan ka sakur pangeussi padepokan geus saged tuluy miang dijajabkeun nepi ka suku Gunung Sangga Buana.
Di antara iuh-iuhna tatangkalan duanana lumampah marak ke ilmu lumpat nuges hampurna. Duanana mangrupa dua jirim kalangkang anu ngolebat nandingan kilat. Mun parang pasanggrok jeung jalma kontanting raringeuh sabab aya dua sambaran angin ngaliwat ka gigireunana. Nalang sama gening di bangsa Jawa. Nalangsa disapirakeun. Teu kacatur lilana di jalan sanggeus lumampah make ilmu lumpat teu kungsi dua poe. Maranehna geus nepi ka nu dituju nyatana jungkrang sumur. Angin mungguh ngaguru sora daun sayah awor jeung sora sato-sato anu aya di sabudeureun jungkrang sumur. Kumaha eyang? Nah bade ngiring turun atau nepi bade ditunggu di dieu? Leuwih hade kaula ditunggu di dieu bae Widura. Unjuk sumangga. Kade lamun bisa pancing maranehna keluar. Ki Widura unggeuh geus sungkem laju turun ka handap sajang ngalaksanakeun rarancang anu samemehna geus dibadamikeun. Di supadulang teu beunang dibebenjogkeun. Teu beunang mating di hurang sawah, teu beunang pikeun ka memet. Ayeuna can ulenjang akar godong di matenjong. Satepina ka dasar jungkrang Ki Widura dibagiakeun ku Nyimas Borongsong Ijo katut sinini. Teu wudu rembay cimata sabab bungah dumeh Ki Widura geus mulang deui teu jalir kana janji henteu cidra kana subaya. Memang tipa Kumaha di dunya luhur teh Widura? Nah urusan Andika geus rengse. Atos nini. Jadi benar sagala beca nu sumebar teh. Yen guru Andika geus perlaya ku muridna. Leres nini. Nanging saatos ditalungtik palakuna sanes Kang Rundayan. Tapi Ki Megantara, jadi benar atuhnya. Tirasat Andika mangsari teh Widura. Muhun ini. Tikawit nguping ge abdi mah teu percanten saupama palakuna Kang Rundayan. Leheng bari diangge kasuka gali situ pinu balong jero. Abdi apal pisan kumaha sifat sareng watakna Kang Rundayan. Sinini katembong unggut-unggutan sedang Ki Widura nyambung deui caritaanana. Ngan aya hiji anu matak teu kaharti nini. Mangsa abdi tarung jeung si manusia ajag. Kunaon waruga abdi bet salin jinis jadi makhluk anu pikasieun. Sora pedih luhur mega peripas. Wayahna Andika kudu bisa narimana. Sabab lamun teu kitu jiwa si laing kiwari buah geus aya di mana. Anggur mah geus cicing di dieu ulah incah balilahan. Tingali beuteung si Borongsong Ijo. Moal saminggueun deui oge pasti ngajuru teteh. Ki Widura teu nembalan, manehna ukur ngeluk bari hatena ngenes ku nasib dirina. Mohon Kang Jaka, tikawit ayeuna mah tos tong seremutan, popohokeun dunya luhur. Sabab kiwari akang bakal janten bapa, jadi raja di ieu jungkrang sumur. Mohon mangga Nyimas. Diseret ayeuna akang janji bakal teras aya di sagedengin selira. Geus moal incah balilahan. Hatur nuhun akang, hatur nuhun Kang Jaka. Diri abdi kagak Waktosna seep kasugri pamiarsa urang cekapkeun dugi ka dieu we heula
Padaran acara dongeng enteng anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana Iasana Manggiok. Kang Gilang sapara kancang haturkeun nuhun kana sagala peratosanana. Wilujeng kantun urang tepang dangu di enjing permios.